Bupati anyar, gubernur anyar, aparat bener-bener kinerjanya buruk, non nanti. Sarekat bupati, camat-camat untuk berfungsi, anu eueuh kanain, eueuh kawani eureungkeun. Bupati Subang boga aparat utangina, nu leber wawanen, nu waninya, lain aparat anu hayangna ukur naik tunjangan ukur tapi eueuh kadaya. Benar teh? Kuring nataan jalan, di mimiti lembur pakuan tapi kamu tertugan aya aparat nu datang tuh. Minta pipe Subang kababan jemput di Lebak Siung tametung. Minta PU Bang Baban jeung jemput udah ku aing wae usia deui teh jalan kabupaten datang limaan tengah poe geus barari aparat tebak kudu dibenerkeun kudu diromah kinerjana buruk duit wae